Yo, Euy, mak, iya teh asa kurang ulin teh biasana tiluan. emang kerjakan salah gitu? Si Ohim mah biasa mi tiluan jejeg. Kenapa? Ih, pamajikan galak menejakan ulin mau ya kieu. Tapi heueuh keur we anjing masalah dicarekan mah. Si Ohim ieu jeung si Yuli heueuh. Lupa Kan sian. itu tanggung jawab orang. Ya urang ge teu tanggung jawab kan. Anjing jejeg we tiluan ulin. Tuh yuk. Wah teh dikerem we anjing siga domba. Bayu. Sampur si Ohim. Nah, yuk sampur. Ieu karunya aing mah. Si Ohim teh. Mau dik. Hah? Karunya nak. Atuh mini pegang gitu anjing sih apa sih corang anu kikituan gini. Oh, apa? Si Ulin menilin tuh udah. Si Ohim ini pegang. Terus Eta teh kurang ulin aing jeung sia ieu. Senang anjing arulin wae. Tertekan batina eta teh hayang apa. Aing maneh nu nyampeun ieu. dah didinya we. Maneh sieun ku si